Pas ngawin ngarona. Atas apa? Kalau main kamu nawain tuh? Jadi kayak kamu itanya. Di dapur itu apa ya? Kapan sum halodo aya nama itu. Bapak ngaremeh heula. Eta puguhan pan halodo teh sawah teh pan cai teh gede teang gitu. Bieu teh yang ngeliat cai gitu tadi dulu. Ai peket pasti itu teh hawar-hawar. Lagu ngarona sih teh gitu. Efek alhamdulillah rusuhan teh itu teh pas pada lebat aya teh Yuli gini-gini teh nya. Alhamdulillah. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun parawi sadayana. Amin. Alhamdulillah tepang deui pangintennya sareng sim kuring Mang Opa ieu Mang Oday. Ieu panginten sim kuring di ayeuna mah di rencangan deui ku Koketa Komunitas Kendanger Tasikmalaya. Ya, ini Nah, Kang Omai. alah. Kamari mah ya Pak Idai ka dieu teh. Heeh, Opai, Oday, Idai cenah kitu. Kayak tam dede Kang apa ya? Kang apa? Moal cenah. Kitu kaleresan nuhun. Kapentan para wisadayana hatur nuhun sim kuring pentan Mang Opai ieu Mang Oday, ieu Kang Ayang, oge pentan aya rekan-rekan sadaya. Kang Eng yang selalu di belakang kamera. Selalu ieu mah. Selalu always. Selalu always. Terus panginten depan itu aya Pak RT urang ngarona. Kitu aya. Pak RT gaga. Alasan di Ciawang teh nuju digencarkeun deui aya teh ngarona teh. Kitu. Sok sanaos dari ngarona mah modanya teu wungkul urang teh waspada ku bangsat. Kitu. Tapi kapan bisi aya nu kahuruan teh mah. Bilih aya nu teu damang wong kitu teh nya. Nah, jadi Kang Diki aya? Aya. Waduh. Eta teh Kang Diki teh Di Serdadu pangorana. Jadi kali atuh gitu, Serdadu. Jadi mau ngadai eta teh Kang Diki teh di ditu teh centeng RT anu engal. Langsung teh ngademel komunitas. Komunitasna teh terang teu Soldadu. Soal. Eta teh Serdadu, ai Serdadu teh Serikat RT 22. 23. Oh 23 cenah kitu. Singkatan eta teh gitu. Ya ibaratkeun puskesmas gitu, pos kamling gitu. Eta singkatan biasanya. Singkatan eta teh. LKMD bener. Gitu. Ari Serdadu naon? Sami singkatan gitu. Gede banyak. Nya. Kayak unjul deng-deng. Nah, eta. Tak panginten para sadayana di dieu ge sim kuring panginten kalerasan alhamdulillahnya di ditu aya rekan sim kuring langsung ngiring ngarona di dieu. Pak Aceng. Dah, dalam Pak Aceng. Dah. Pak Aceng teh rencangan sim kuring eta teh tos lami anjeun teh ti ditu ti Sodong Hilir. Gitu. Ti payun pan kantos anu ka dieu Sodong Hilir. Kang Iqbal eta mah ngisi rudat. Oh, gitu. Sanes rudat, Pak. Sane. Pak Aceng ngisi naon ayeuna? Ai Pak Aceng mah ieu mah memantau bahwa keamanan kenyamanan teh terlaksana belum di sini. Tah panginten disagedengan Pak Aceng sim kuring penten ayeuna teh modai lamun cek rencangan masa kagunturan madu. Ulah gitu. Tuluy naon tungturan teh kagunturan madu? Kaurugan. Minyak putih. Lamun cek rencangan sim kuring naon? Asa kaurugan ku granat. Saha ada nama? Saha. Tapi di dia alhamdulillah pargi sadayana aya Teh Yuli. Damang Teh Yuli. Alhamdulillah. Teh Yuli teh panginten pargi sadayana anjeunna teh salah sawios panggerak. Ibu PKK. Ibu PKK. Anjeunna teh sim kuring osok ningalian we kituna profil Facebook. Anjeunna mah aktif pisan. Ibu kadar. Ibu sadar. Aja nama tuh. Mohon. Kapan hari aktif? Tah, kapan hari aktivis kayak dua?
Ari aktivis teh sim kuring mah beki aktif beki ipis gitu ya. Ari ieu mah aktif teh beki aktif beki ageng. Sorti itu sebenarnya muat ya. Kayaknya. Hatur nuhun Teh Yulinya tos nepankeun kana acara ngarona ieu kitu panginten. Tah nu salajengna parogi sadaya Kang Eng urang absen heula anu sok setia manco. Saha Kang Eng? Kang Haji Awal. Kang Haji Awal. Majalaya. Tim Majalaya tuh. Udah jagoan Kang Haji Awal. Naik gangguan teknis. Tah eta gangguan. Kamarnya gangguan teknis. Teras. Nyeurkeun eta lagu nonton biasa. Naon lagu teh? Eta teh mun telepat mah lagu anu diparapatan teh naon elek Di kesek gitu nya. pengkolan. Can apal wae eta Kang. Mohon kieu cenah kocina teh Kang upami beas tos ka dieu apa langsung gitu. Aduh, tanya Kang Haji Awal lajang sade Kang Eng. Biasa teh iin ranca eken. Teh Iin ranca eke. Kamari mah tepang sareng abi. Tepangnya, wah. Di mana tepangna teh? Di Garut. Di biasa. Garut. Eta bawa di Curug Canung nya. Ada mah. Ada yang melang cek Pak RT mah. Nyenak ieu biasa nyenak Nyana pasukan. pasukan. Naon ieu teh? Oh, biasa eta mah gamis. Gamis. Gamis anu motifna teh. Lapisnya Ulu kukus. Kalau kukus. Nu salajengna Kang Eng sadeuy. Di palihan Teh Cisayap. Resti di ditu. Teh Resti Ageng. Teh Resti Ageng mah Teh Yuli eta teh di ditu ti Sprang. Di Siak, Tuh, di Kabupaten Siak, di Kabupaten Siak. Di Alhamdulillah. eta di tua tahu lah. Samarinda. Samarinda. Di Samarinda aya. Akhirpan oke aya Samarinda. Akhirpan di Samarinda. Ujung Wengi. Ujung Wengi oke-nya panginten teh. Sayong. Oh, Kang Atep, Ujung Wengi Kang Atep. Aki kemot oge. Aki kemot. Wow. Manggung wae nu ki kemot. Aki kemot mah ieu mah moda kieu. Ayeuna mah tos ngawitan deui cenah manggung teh kieu. Eta can aya kapi mah teh. Dacan, oke panginten teh can aya jatah cenah kitu eta. Oke, salajengna panginten eta parogi sadayana nu maranco dina Facebook-na Kang Hen kitu nya. Teras mah oh ilah Teh Yuli. Janten ieu teh live streaming. Wah, jadi live streaming teh siaran langsung. Tak kalarasan siaran langsung ieu teh tiasa disaksana enjing. Janten siaran tunda. Dina pamidangan di mana we ditunda nama kitu nya. Tah panginten ieu tiasa ditonton di Facebook-na Kang Hen. Teras panginten Teh Yuli oge penta aya Facebook-nya. Tiasa dibagikeun. Tiasa dibagikeun lah mangga eta mah. Tah, Kanggo ngayakeun nya supaya budaya urang teh supaya nyebar lah. Kang Ayang panginten aya HP Facebook bagikeun pokoknya gitu. Tah panginten mangodai sami Teh Yuli atos dibuka Facebook-na. Atos dibagikeun nya tah. Kitu panginten mangga dibuka halawe ulah. Ulah. Teh asrina Alah eta teh ocid aya wae. Eta mah teh ocid mah teh sakampung balalager. Tadi suka mana gitu di ditu. Dan nami nanya Pak. Mohon kampung bager gitu. Ibaratkeun di Cigalontang ya teh. aya nu enggal Kang Gun di Purwakarta. Kang Gun-gun di Karawang. Purwakarta nya Ujung Wengi. Rasa. Wilujeng Wengi sadayana di anu di palihan luar Kabupaten sareng Kota Tasiknya gitu. Tak panginten hatur nuhun oge teh asrina nya nu parantos mancong eta mah setia manco wae moday. Kana sok sanaos istri eta mah kana ngorona teh. Awalnya mah gitu alim ka kantun gitu. Hari teh popon kumaha teh popon? Tah teh popon kalarasan tadi teh aya naon ngechat kana YouTube-na Kariding Lingkar. Ari ieu teh cenah anu karana resep di paling mana? Doh. Asa fitnah. Cek urang teh teteh mah ketinggalan batur mah tiba heula. Lain anjeunna teh ti Malon Jaya ti palihan Cikuya cenah resep pisan reueus cenah kana ngarona gitu teh. Alhamdulillah pentennya sok sanaos anjeunna teh panginten istri gitu. Anjeunna teh aktif sami di budaya gitu eta. Teh Popon wilujeng kusim kuring parantos disebat. Hatur nuhun pengen kana ieu naon atensina gitu. Tah teras panginten naon deui bete nya? Tah eta tadi teh nyambung tina teh asrina kitunya di Kampung Bager, Kecamatan Sukamana di Sukahideng. Eta penta salah sawiosna palager di nya mah. Sapatos di Cigalontang teh istri mah dibuli geus sadayana. Lemur eta mah lemur. Oh, lemur mah. Kampung Buligir. Lain berusim kuring teh nya apa ka ditu? Anggar we ti Baraju. Kampung Buligir. Tah panginten ieu teh kalarasan oge parogi sadayana Teh Yuli anu ngiring ngarona dieu teh kalarasan
Cigalontang tehnya. Larasan mana Cigalontang teh? Cigalontang kecamatan. Cigalontang kecamatan. Cigalontang City Oh, Siti eta mah gitu. Mandeong belut antarkan ke dia gitu. Aya, aduh. Lain da si eta mah kana belut we gitu nya. Jeung sok meunang wae gitu eta. Moga ilmuna meureun gitu nya. Eta wilayah Mang Dewa lah. Larasan di kecamatan teh kampung naon teh gitu. Kampung Cigalontang. Cigalontang. Kampung Kampung Cigalontang. Cigalontang. Jayapura. Oh, Jayapura, ibu kotana bedanya. Papua ya. Oh, Jayapura mah atuh. Kampung mas sering kan ya, tapi kampung kita. Kali itu teh nya. Pada naon? Mengarang. Emang Tah pangintan sim kuring teh gaduh informasi ti Mang Oda. Mang Opa cenah teh Yuli teh cenah abi mah caket pisan sareng rakana. Da nya teh sami cara sepan kikieuan. Alhamdulillah kawakilan teh nya ku teh Yuli di dia gitu. Tah pangintan para sareng rakana teh Yuli gitu pangintan. Tah parogi sadayana tah sateu acan sim kuring neraskeun nya teh Yuli. Kalarasan ieu teh pangintan urang bubuka heula. Bubuka di nauni ayeuna teh sim kuring sareng rekan-rekan sadaya nu ngararona anu aya di belakang kamera walah gitu nya hatur punten pisan kamari hapunten pisan kamari kedah nama jadwalna teh malam Rebo ngaranna sim kuring teh kitu kumaha teh aya teknis gitu teknis aya harewos teh cenah Bang Bung gitu gitu cenah tapi parantos ditamatkeun mah teh ku sim kuring alhamdulillah gitu. Tah panginten lagi sadayana di wengi ieu sim kuring sareng rencang sadana teh bade nyana topik pembicaraan teh. Janten di dieu teh ngarona di dieu mah aya hartosna eta ngaguar obrolan budaya Sunda. Gitu. Ngaguar obrolan budaya Sunda teh dina wengi ayeuna bade nyana tema kaulinan budak baheula teh gitu. Kaulinan barudaknya. Kaulinan barudak baheula. Kita ngapain pernah budak teh? Sim kuring mah asa ujug-ujug segede kieu we gitu nya. Baik tuh. Perlatan bisa. Tah panginten kumaha kitu cenah kaulinan budak baheula teh berhartos panginten budak baheula teh sepuh ayeuna kitu sepuh ayeuna teh nya panginten anu pantos ngalaman kahirupan kapungkur lah kitu teh nya panginten upami di tahunkeun mah nya sekitar tahun 60-an 70-an kitu teh da sim Zaman upami saur nya eta saur PRT mah zaman benang cenah teh kitu. Tadi dia teh panginten parogi sadayana bade nyana tema kaulinan budak baheula kitu. Anu pae teman setia. Walah nya eta termos alah hilang modai. Ieu can disuguhan. Aduh Gusti, ampun teh ieu. Eta mana aduh eta. Produk ieu suguhan. Subuh ka mana? Dan tadi teh kieu cenah. Da saur jangan luar teh biasa pan anu sok ngurus bumi ieu eta teh kitu. Cenah aya tah sok ka dia tah. Nah, apa itu? Gusti power gedut wing teh ieu mah nya. Bios teh teh we. Bios we tah di dieu nya. Sehat. Genut mah teh sanes panyawat gaya hidup. Tah eta. Seperti Kang En kita teh budayawan anjeunna teh. Budayun tapi menawan. Iya lagu. Menawan. Anyar ya Kang Eng tapi ka abdi. Sim goreng teh lu sadesan gua teh kalau cakap heula. Oke, panginten parogi sadayana tah ayeuna topik na wengi ieu teh nya eta kaulinan budak baheula. Hartosna Mang Oday atau panginten eteh nya sanes nyang kitu sepuhnya aduh eteh mah tuh seger kene sakieu mah atunya kitu teh eta. Kitu pangintennya. Tah panginten tangtos ngalaman teh lah, tangtos ngalaman panginten sarupaning kaulinan. Sim kuring oge ngalaman mung panginten henteu sadayana. Tah kalarasan sim kuring di dieu parantos ngareview. Allah, ngareview cek bahasa gayana mah kitu. Ngareview kaulinan budak baheula di dieu teh kareview ku tim tim kreatif teh dieu teh. Oh rasa sim kuring teh disayogikeun sanes kantana kitu eta. Tah ti kawin kopi teh bener kopi mah atos. Da panginten ieu ge kita teh. Ieu nanggung. Tah nu salajengna panginten aya 42 kaulinan budak baheula di dieu. Gitu. Urang mah sadugina we kitu nya. Da aing ngarona mah supaya teh goreng-gorengan ke jam 3 cenah. Goreng-goreng. Gitu sim kuring teh sakaudag we kitu eta nya. Tah panginten kanggo bubuka parogi sadayana kunaon kaulinan budak baheula utamana panginten di Jawa Barat
utamina pisan di urang di dieu nya di wewengkon Desa Ciawang penten kitu kalarasan kunaon ayeuna teh geus laas gitu tah kumargi penten sim kuring oge kantos ngobrol sareng anu para pakar teh para pakar budaya-budaya kunaon ci teh Kang eta kaulinan budak baheula eta reueuh ayeuna teh kitu eta senajan kieu Ari Sunda mah tarang ninggalkeun urut cenah kitu Ari Sunda mah tarang ninggalkeun urut dina naon we sapatos kitu teh matak cenah kieu tah duh ari mantan mah eta teh nya biasa eta ti tiasa didaur ulang Kalau bae Kunaon? terkenal debat mantan. Tapi kena alumni. alumni Memang biasa alumni. Laras pisan eta teh Kang Kalau mantankeun deui. nya tuh laras Kang eta ku sim kuring bae dianggo di mana-mana kitunya eta jantan ari alumni mah tiasa ribu niat aduh tah eta panginten salajengna kunaon cenah di Sunda mah kitu tara ninggalkeun tapak atuh ku sim kuring teh ditingali we sarupaning kaulinan budak Sunda baheula teh ditataan ku sim kuring teh ti kawit aya baren galah teras panginten pecele sodot gaplok sanis kanten janten eta teh memang teu aya teh upami barudak baheula teh arulin di lapangan geus beres teh tos eta aya tapal tah eta teh di Sunda teh para wisadayana henteu ngan saukurna kaulinan wungkul dina titinggal budaya Sunda oge eta teh ngahaja karuhun teh teu ninggalkeun tapak supados naon cenah supados orang Sunda mah hidupna teh ku jati dirina sorangan kitu supaya mandiri henteu pedah naon teh lamun ceuk paribasa mah geuningan tah Mang Pangi jagoan mah kitu jadi cenah naon teh urang kumaha atuh nya kieu mah ceuk Sundana mah kitu tah kabeungharan urang tapi nu ditunjukkeun teh bapak urang tah kitu Sunda mah teu ngajarkeun kitu eta mah tah adean ku kuda beureum kitu teu agul ku payung butut tah mata panginten dugi ka eta teh kebudayaan salah sawios anu bersejarah oge teh eta teh sapertoskeun dina karajaan di Sunda teh aya karajaan naonna aya eta teh utamina panginten di palihan urangnya kalereun ka ditu panginten aya kerajaan diabadikeun tapi tidak tersurat teh hanya tersirat gitu laras teh jadi tidak ditulis dalam sejarah akademis gitu sejarah-sejarah contoh peninggalan naon upami di palihan ditu mah nya di dulur urang mah aya wah candi ABCD gitu ketika candi gawe aya kan kita gawe candi gawe kita panginten di dieu mah estu teu aya tapi naon nu ngaabadikeun teh nyaeta sejarah dina batin masing-masing matak cilaka lamun urang kitu teh nya duh hapunten teh sanes ngawurukannya intinya lamun urang henteu nurunkeun ieu ka anak incu urang jelas karurug we budaya urang sapertos kitu eta kitu Kang nya pareumeuun obor katutup we dugi ka naon teh dugi ka kaulina budak ayeuna ge tos teu aya di urang mah di Ciawang pada khususna ulah ka tebih-tebihnya tos teu aya atuh barudak teh rek wah kapungkur mah nya baren eta Pak RT gagal ge baren teh lompatan ge gitu tapi kaceurik tapi kaceurik lah kan gitu eta Itis jika bubui belut. aduh panginten teh karos nya aing ngobrol masuk nyerelek moal tah panginten urang langsung we kana topik tapi sateu acan eta bagi sadayana urang kupingkeun heula kawih sabi lulungan kunaon sabi lulungan sebab urang teh panggilna teh Agustusan sabi lulungan teh kudu jadi prinsip urang gitu mangga sabi lulungan bade dicanakeun ku Teh Yuli sareng abdi aduh Sambil
pan hari Sok ngarona. hilap janten teh ari saudara Mohon. kumaha ningan urang rolong kumaha eta teh udah bapatorna bagi eta bapak kami teh katinggal Faktor lampu teh. Eta teh luka Gusti, faktor ya lampu, luka Allah. faktor sepuh. Serius teh. Panginten salah serius tadi parogi eta teh urang naon teh ngabewarakeun deui lagu-lagu anu kapungkur kantos wah di naon disebut Dirampak sekarang. wah gitu dirampak sekarang gitu eta deui ka mah ngadai mah gaduh carios rampak sekarang eta mah jadi Agustusan kapungkur katanya mata urang ulah gegerannya gitu bisa ngajelok gitu teh eta tah panginten parogi sadayana neme kawih kabilulungan dinya teh panginten kawih eta teh naon teh ngagambarkeun nya atanapi masihan pesan ka urang bahwa rempuk jukung hirup sauyunan eta teh ciri khas Tidak orang Sunda. urang Sunda gotong royong prinsip urang oge kan kitu eta tamata kunaon panginten terciptana lagu eta kusabab eta teh kanggo dikenang atanapi dikenal ku generasi ayeuna bahwa urang Sunda teh kitu eta nya kitu ciri orang Sunda kitu nya Makan data sing kitu deui. sing kitu deui gitu kudu rohaka kudu tohaga gitu tak itu para wisadayana nya panginten tah simkuring pantos ngabagikeun ieu ngabagikeun di Facebook na Kang Hen nya eta acara ngarona wengi ieu Kang Yayan di Garut. Kang Yayan di Garut Sopian. tuh di dieu nya Jeung wangi Kang Yayan. Kang Yayan Sopian panginten Wilujeng Wengi Terus Lukman di Karawang, Wilujeng Pak Wengi. Lukman Al-Bugini Kang tuh Lukman. Wilujeng Wengi Kang Lukman. janten ieu teh ngarona teh aprak-aprakan we ieu teh ka Karawang ka Bogor sadis ka Jawa gitu Ka mata Bandung, ka Wadewa, ka Bandung sareng ka ka Cicit, Majalaya Wilujeng dugi Wengi. ka Samarinda dugi kan gitu katanya oh hilap pamadai sim kuring teh tadi teh ti deudeu gitu salam-salam cenah ti urang deudeu seorang Ciawang gitu Salam deui. nuhun panginten nuju Salamna maranco Kopram. nuju maranco Tatu panginten pagi sadayana ayo urang guar mong ada aya namanya naon cenah ngaguar obrolan budaya Sunda dina wengi ayeuna teh kitu nya eta nyebatkeun tadi teh naon kaulinan budak baheula tah teh di dieu panginten sim kuring abi katos ngenalkeun teteh ka parogi atasnya pilih aya nu kirang be taroskeun ti nu ngarona di dieu manawi ka teh Yuli atasnya atos gitu tah panginten urang langsung wae teh di dieu teh sim kuring ngareview anu kahiji tah kaulinan budak baheula teh nya eta permainan tradisional Sunda cing ciripit cing ciripit tulang bajing kacapit ku bulu pare memencosna itu aya sesukeurna aya memencosna kitu eta aya laguna teh tah dilagukeun eta teh Sampai lagukeun lah. oke lah lagunanya sabab sok karang lo pemberudak mah kitu tah panginten di dieu teh permainan Sunda cing ciripit teh modai di dieu teh pembukaan lagu cing ciripit eta teh keur meunangkeun hiji budak anu bakal jadi eong meng ucing atau kitu teh ucing Atuh ucing-ucing anya. eta janten naon cenah saatosna cing ciripit teh karikeuna mah bebas eta teh aya bade permainan naon pokona mah si eta mah keur neangan ucingna teh cing ciripit kitu eta tadina cing ciripit eta tah sim kuring mah panginten khususna pangintennya di Ciawang teh eta teh sim kuring mah nuju alit kapungkur teh mung nguping laguna we kitu sim kuring mah kitu da anu keneh sim kuringnya meureun eta oge tah panginten eta di Ciawang sim kuring utamina panginten mung hanya nguping laguna unggul bentukna sapertos kumaha panginten sim kuring teu ngalaman tapi di dieu Mangkodai ngalaman mata. modal pasti kucing wae meuti baheulanya kucing tah panginten di dieu teh parogi sadayana cing ciripit teh eta teh hiji metode barudak baheula kanggo meunangkeun eong atau ucing Anu mudag-mudag. mohon nah sakitu terus panginten aya oge kapan di urang tetehnya anu keur meunangkeun ucing teh humpimpah kan aya kitu tijah suwit gegedug banyak gitu eta teh uningan kene gegedug gegedug teh nu tijah 3 kali rinya teh eta gegedug tah panginten eta teh janten cing ciripit teh eta teh sebuah metode keur ngengingkeun anu eong si eong teh eta si ucingna lah kitu eta intina mah tah panginten di dieu teh
aya na cing ciripit di dieu. Kurang benar leutik sok ucing-ucingan kana di sekolah. Ieu ge beta aya nu ngarona budak alit teh teu terangeun kitu. Eta teh berhartos panginten teh nya ningalikeun ka urang bahwa budak leutik enak ge teu apaleun kan kitu. Mata panginten jelas panginten tos laasnya itu budaya anu urang teh kitu eta utamina. Cing ciripit pada khususna. Tah panginten dugi ka ayeuna mah cing ciripit teh pengalihan fungsi teh. Pengalihan fungsi henteu janten metode keur ngaeongkeun budak. Tapi naon? Tapi janten kawih gitu. Diabadikeun ku para seniman ayeuna mah eta teh dijantenkeun kawih. Gitu janten ngalaguan sanes kanten kitu eta. Tah panginten eta nu kahiji kitu. Anu salajengna di dieu teh aya oge teh permainan tradisional Sunda teh nyata oray-orayan. Nah, Oray-orayan da. tak gitu orang-orang masih muringi kealaman orang-orang mah gitu. Teteh kealaman ngabungan orangnya. Kan tenang. Teteh mau kucing-kucingan, minang. Paren ya. Gitu eta. Candi bumbu rambut. Candi bumbu. Nah eta, ngaji sakehe begitu nya. Ada panginten sadayana tanu kaduana teh orang-orang teh naon sami metode. Gitu, metode keur ngajaring hiji budak supaya jadi kucing gitu eta. Jantan ieu teh sami metode tapi panginten benten aya sairna tadi cing ciripit benten cara upami oray-orayan mah nya punten panginten abdi sang teteh kieu nya pacepang-cepang teras panginten ieu teh budak teu uluy-uluyan. Jantan tina cing ciripit sementami teras oray-orayan eta teh ngalibatkeun seueurna. Gitu jantan kelompoknya jantan amang teh teu individu aya kapungkur mah kitunya wah sasarang asabab mun ore-orean sorangan moal bisa gitu eta Aya terus naonnya ayeuna kumaha ayeuna amungna barudak. tah amang nama individu Aya oray-orayan. aya keneh Mun dina handphone aya cacing ya aduh panginten ludo sagitunya ayeuna panginten mau benten cara jantan aya ieu ge cenah Kang Eng aya ngana sebatna cek budak mah mabar jadi di dieu saware tongos saware kalau gitu online begitu aya kitu Enak jadi aya baheula mah nya oray-orayan teh dari deket nih ngariung ngagabung ayeuna jauh gitunya matang gara orang ya Omar TikTok. TikTok kan Rejang lagi Pak Omar. siap tah panginten panggi sadayana eta anu kadua oray-orayan teh di dieu panginten diseratkeun panginten bilih aya nu hilap deui nya sim kuring teh panginten bade macakeun lirikna teh kitu oray-orayan luar leor mapai sawah entong ka sawah parena keur sedeng bekah oray-orayan luar leor mapai kebon entong ka kebon di kebon loba nu ngangon Apa Rejang lagi ka Teh Irma. olah bojo pun bojo mah satia istri sim kuring sok nonton eta teh berhartos ngadukung sim kuring gitu eta panginten hatur nuhun panginten ka eta teh sok sakulawargi geuning ngarona gitu di bumi gitu eta Ulut ka Bogo. eta teh urut ka Bogo gitu nya ngajengkeun nya aduh hatur nuhun bun gitu nya eta benernya tah eta panginten online ya. sami online Cie. aduh Gusti nu agung Sebut kana oray-orayan deui. tah nu salajengna panginten eta teh aya lirikna di dieu ge panginten eta teh lirik ieu teh hiji kunaon ulah ka sawah kunaon ulah ka kebon eta teh nyambung sareng tema sim kuring kamari teh aya pamali teh di Sunda teh hiji angkenan gitu orang Sunda eta teh panyarek nya sapertos tadi teh ya gitu ulah ka sawah pan gitu terus ulah ka kebon ari teu aya tugas mah sapertos kitu lah eta mata panginten isu loba kena reungit tah eta tah panginten kieu mending oge cenah ulah ka kebon jeung ka sawah mending ge ka mana mending ge ka leuwih supaya daek mani pan kitu tah ieu teh panginten hiji pesan oge gitu sepuh kapungkur mapatahan budak melalui syair atawa kawihan dina oray-orayan tah kitu panginten teh tah panginten
anu salajengna di dieu teh aya permainan ta aya nama permainan nu katilu mah teh ieu teh namina teh boy-boyan. Teh imut boy-boyan. Nu kumaha cing boy-boyan teh? Anu di baledog ka ditu. Di baledog gitu Di nya. baledog kan ka masuk hidung. Oh nya. Terus kita di anu di baledogna teh nama teh kenteng disusunnya. Kenteng disusun. Aya bisa ngahoyong ka baledog ka ditu. Gitu. Kita mah kana kenteng heula. Oke, wetos beres tehnya baledognya. Lumayan masuk hidung. Eta boy-boyan mah sok sering oge ningali ayeuna mah sok aya. Di SD sok teh. Sok kene Gitu, aya. mohon. Sim kuring ningali eta teh ku guru-guruna kitu nya bolana teh meten. Bola naon nih bola tenis kitu nya. Bola kasti gitu eta painten. Tah teras boy-boyan teh dibaledogkeun. Teras panginten sami kan aya ucingan teh nya. Ucing eta anu ngantosan. Teras panginten ngagentos ucingna teh ketika beunang ku bal teh nya ku bola di baledogkeun. Satos di baledogkeun teh ya. Satos di baledogkeun nya. Cing. Asup cing. Aduh Gusti Allah. Tapa kita eta boy-boyan teu pira kitu bahanna teh tina naon? Bahanna mah tina kenteng gitu. Kenteng disusun gitu. Oh, satreuk sakumaha kentengna? Asalit we. Dua dipopohan gitu tuh. Rekedah kagak. Ukuran sakieu kitu teras ngantri di pengkor teh digoloskeun ka baledogkeun kitu eta. Buria ke barudak teh lumpat sana. Sangat kalau Pak Abi hoyong ingat kena gaplok Abi mah. Tah eta moal. Teh kenapa deui ku sim kuring mah digaplok nih. Tah panginten ieu permainan boy-boyan teh di dieu teh aya panginten disebatkeun kentengna teh nu aralit sekitar 8 dugi ka 15. 15 kenteng pecahan-pecahan kenteng teh eta teh kitu. Mohon ditumpukeun disusun tah panginten anu si eta bakal eong deui lamun aya anu bisa nyusunkeun hek teu kabaledog kitu eta. Kabaledog kapaksa eong deui. Kapaksa eong deui wae kitu teh. Ayo dikacurig bae sama urang teh eong wae. Capek atuh. Nya seperti kitu. Tah panginten anu pokoknya betapa yang tegal gal. Oh sejarah teh. Apa teh gal? Kapungkur mah saya sampai boyan teh. Ngaduk kaleci. Oh, Ai ngaduk kaleci mah ya kaleci badag golong kan. Aduh, tahu gitu. Kitu nanya betanya tanam neme katilu panginten sedangkan ieu teh 42. Aduh, sadugina we nya kitu eta. Tah panginten di dieu nu kaopat satos nu kaopat urang jeda heula kitu panginten. Nu kaopat teh permainan galah teh. Galah teh panginten kedah aya garis lapangannya. Garis-garis kitu dijaga dijagi sanes kitu. Disebutna teh galah asin jangan gitu lamun tos tempat. Eta teh naon nya asin teh nya? oh ya. Lain betul. Nanti aya eta teh aya deui Nya, eta teh. upami bade menyelesaikan misi teh gitu nya. Oh, naon. Jadi tingkar kudu adit ya. Oh, gitu. Di gigir jeung ti hadap. Nah, nya namina teh hirap deui eta teh. Aya gelanan. Oh. Pokokna mah nu di tengah nu kudu pangalus nu tengah mah. Sirlikan anak cipta kaopat. Sirlikan. Oh, Eta mainna saurang sabarang eta. tah eta mah panginten kumaha jalmi. Kumaha garis. Kumaha jalmi kumaha garisnya gitu aja. Contoh panginten aya Limaan. tiluan itu segaris dua garis gitu eta gitulah pentennya eta penten disebatkeun galah asin gitu eta tadugi ka ayeuna teh panginten eta mah jelas teh sim kuring mah tos teu ningali deui galah mah gitu eta laki di urang tuh ka pentennya di nu sanes mah kan tenan palihan kota mah tuh teh pentennya taneuh-taneuh tos teu araya kan gitu eta matak baru dapet pangintennya wayah nawe pengen kulin teh harinya di karena gadget gitu nya eta tah panginten parogi sadayana ieu panginten name opat parogi sadayana panginten teteh teh ngaleuteulah teh ngaleuteulah ieu Kang Ayang aya kopina Mang Oda aya kopina Kang Gustom ieu kopi Kang Ayang tah panginten parogi sadayana urang selang heula ku hiji kawi teh panginten aya kawi
judulna teh Tasik nu urang. Wah, Persib versi nu aing. Aya versi RKRI. tah. Nu sararea eta harga mati. harga mati. Nah, di kalereun eta mah pasti di kalereun eta mah. Masih. Tah pangintan ieu teh judulna teh Parwisadayana Tasik nu urang. Alhamdulillah ieu teh pangintan hiji lagu anu munggaran, hiji lagu anu naon disebutna teh cek basa. Singal. Eta teh rumpakana kenging Kang Heten. Waduh. Ayeuna teh ayeuna mah sok rajin cocoretan kemunaon tadinya. Ingat nostalgia meureun. Tah panginten Parwisadayana mangga Launching-na ya, Pak. Rumah saja orang asik Tah, ya, eta. Bang. Panginten urang sakedap deui cenah Kang enggak cenah gara launching kitu ya. Siap lah. Panginten Parwisadayana di dieu urang kupingkeun wae kawih atanapi tembang Tasik nu urang. Insyaallah bade dipidangkeun ku sim kuring. Teteh mah ngaleut heula teh gitu. Siap Paudai, siap Ayang. Tasik nu urang. Galeren Singapura alam endang kacita hiji tempat adunan jeung kangkala gunung galunggung sasakala lemah kasih tempatna terhancur ciri tempat anu resik sirina menang nyambur Tasikmalaya jaga budaya Tasikmalaya tempat wisata Tasikmalaya nu balarerea jaga di ayeuna Tasikmalaya jaga budaya Tasikmalaya tempat wisata Tasikmalaya nu balarerea urang jaga di ayeuna di kaleren Singaparna alamna indah kacita hiji tempat anu nanjung kangkala gunung galunggung sasakala lemah kasih tempatna geger hancur ciri tempat anu resik singitna mantap jambuan Tasikmalaya jaga budaya Tasikmalaya tempat wisata Tasikmalaya nu balarerea urang jaga di ayeuna Tasikmalaya jaga budaya Tasikmalaya tempat wisata Tasikmalaya nu balarerea urang jaga di ayeuna Tah Parwisadayana eta panginten. Lirik tina Tasik nu urang. Oh sok salam teh. Tenang. Tah panginten Parwisadayana Tasik nu urang teh da kusaha deui lamun teu ku urang kitu iraha deui lamun teu ti ayeuna kitu. Naon cenah tadi? Lejeng wangi ka Kang Agus Susanto di Sumedang. Kang Agus Susanto tuh ngarona teh geus bet deui ka Sumedang. Wah, di dieu mah aprak-aprakan teh pokona ngarona teh. Di DG panginten Tasik anu urang teh salah samiosna tadi aya kata galunggung Kang aya. Wah, galunggung teh nya ciri khas. Ciri Tasik icon gitu. Terus panginten anu kaduana teh aya geger hanjuang. Wah.
di Sariwangi nya gegerahan juang teh di naon teh sanes dipercaya mun gitu lah di naonnya bahasana teh sunana mah tuh diyakini lah diyakinkan banyak gitu asal mula Tasik teh di gegerahan juang gitu mata Pemda Kabupaten Tasik nya Pak Aceh upang upacara teh sok di gegerahan juang gitu kamari mendak corona cenanya gitu pare cenah gitu saris kantana teh pare ai corona mah nya gitu tapi panginten sapam sami pare teh aduh Gusti nganggo dugi ka panginten Mang Oday mah naon Tapi untung ieu nya teu pere. naon Bala-bala. bala-bala pokokna mah lamun di urang Sunda bala-bala asa teu jadi urang Sunda gitu Salahin gitu kan. hidup pokoknya mah Persib katanya Persib dah Bugis apa Aceh? Mana ya Pak Aceh? Bugis, jantan penyanak Bugis disodong. ya kami kan ada kamari cenanya teu janten teh ya. Tapi tenang cenah teh oke ngarona yang selanjutnya akan dikirim Bugis tang panginten sadayana aya galunggung aya gegerhan juang eta teh panginten di percantan ku karuhun-karuhun urang sadaya dugi panginten dicatat dalam sejarah yang tersurat yang tersirat gitu yang tersirat bahwa panginten asal mula Tasik di Gerahan Juang ikon Tasik teh nyata galunggung gitu janten cek orang kota mah upami lebaran teh nya di dieu kan kosong nih sok mun lebaran teh macet ka galunggung teh gitu teu pira pada mah ditu mah teh itu tahu asli deui jadi upami ka Tasik teh ka galunggung teh asa teparuh asa tuang asa kemahar teh ka dinas eta gitulah saperti kitu nya pargi sadayana tah anu salajengna pargi sadayana panginten simkuring daya titipan kitu sateu acana diteraskeun ka dieu teh panginten aya anu hoyong dipang promosi teh ti Sukabumi eta teh rencangan simkuring nuhun cenah cek simkuring teh bios atulah teu tiasa ngiring tuangan oge tasna we transfer aya eta teh namina teh endet atanapi teh deti teh di ditu teh muka mie ayam pelangi teh insyaallah cenah dikirim cenah mie ayamna ka dieu ulah cek simkuring teh artosna tah eta kawujeng bekas mudah-mudahan panginten usahana endetnya sing lancar Amin. anu kaduana panginten ieu teh henteu lepas tina dukungan ketua simkuring di dieu teh nya Kang Ikim anu ngagaduhan material TB Anugrah teh ngayogikeun sanis kanten bahan-bahan bangunan gitu manawi eta ge nya bahan katakan tah panginten eta TB Anugrah panginten upami iklan mah nya teu kenging hilap gitu upami anu meuleukeun bahan bangunan sumping wae ka TB Anugrah eta Paris Parfum oge Kang Indra Indra. eta teh namina teh keur alit masih midun ayeuna para pecinta pengusaha parfum Paris Parfum mudah-mudahan nya arah anjeun cabangna mau ngaya di Tasik cabangna kabupaten cabang teh mau di Tasik nya tadi Muktamar Cipasu eta panginten teteh mah sueur grup nah gitu ieu mah termasuk grup tagoni di bawah pimpinannya panginten teteh mah kategorikeun panginten sosialita bilih aya rekan teteh anu hoyong dipromosikeun tiasa langsung wae mawartos ka simkuring oke ku simkuring kumaha ieu mah ngaronana wah dugi keluar Tasik ieu mah kitu eta nya Kang Paisna kulan aya bengkel mobil caketeun gigir SIE Cipasu eta khusus Nissan Kang Imamnya Mun beli aya nu bade ngadodosan mobil khusus Nissan mangga siap lah wae ka Berkah Auto Solution Berkah Auto Solution insyaallah panginten simkuring bade nyenak mesin cuci gitu nya mobilnya Mesin jahit. Tah eta panginten mangrupikeun rekan-rekan anu ngarojong teh kana acara ieu panginten alhamdulillahnya oge panginten nu salajengna tas sabada iklan panginten aya iklan simkuring pada khususna eta mah ieu teh acara ieu teh enjing diangkat kana YouTube kana YouTube na teh karinding lingkar tong hilap di naon moda di naon Sampai aku mahal. sok dikakarain
yang nyebarkan subscribe. Naon cara bangga? Subkris. Tong hilap. Ya rupa-rupanya. Tong hilap di subscribe wae dina akun YouTube Karining Lingka terus ngurungkeun eta loncengna supados teu kakantun acara-acara urang gitu nya. Teteh panginten wawar ka parogi sadayana panginten etang-etang kampanye budaya we teh kitu nya. Urang teraskeun heula ayeuna mah saalit deui. Satos eta panginten aya wawancara khusus gitu kang teteh ladina meuy KP budaya. Tah anu sareng Sok ngadarek deh kayak gitu. Belajar pertaruhan. moal teh. Asal kan kok ditarosan nya. Jadi teh teu luas. Tanu salajengna pergi sadayana dieu teh permainan kaulin urang Sunda teh aya gatrik. Wah, aya gatrik di dieu. Gatrik teh panginten aya batu atau nepi dua di tengahna panginten aya awi. Oh, panginten disungkal sakarikna. Sungkal. Keluar. Lele dakotnya. Wele diakon. Nepi ka Tanjung. Ka Tanjung eta nepi baheula. Alah, di Tanjung eta engke. Dia mati baliknya. Naon? Anu eleh dakot. Nya. Nya wele diakon gitu. Anu eleh ngakon. Anu eleh ngakon gitu eta. Ngareuna. Aduh, sedih namun. Tah nu saleh eta teh gatrik teh sami permainan. Tah di dinya mah pesan anu dina gatrik teh panggi sadayana ngalatih psikomotor. Nah, psikomotor marurang kali gitu. Kumagi upami dina metode teh Pak Kangengnya panginten aya kognitif, afektif, dan psikomotor. Tah dina gatrik mah khusus Otot gerakna. kumagi ngagunakeun fisik teh ya. Engkle pangki Tanjung ke Ciawang bari ngaganong can ngakon. Tah teh Iya nya. Naon teh pernah gitu. abdi Masih kene aya waktu harita. mohon kalaman keneh duka dugi ka angkatan Kamu saha sabaraha manawi abi kepo. heula abdi teh pangintennya sekitar nuju SD-an sim kuring SMP mah tos mulai berkurang tos mulai ngirangan nyetan sim kuring ge ngalaman masa-masa kolot budak baheula teh mung atuh sabaraha 3 tahun mah enten gitu datos ka SMP mah sim kuring we tos langki lah kitu tak kitu teh kamu mah kantos gatrik seringnya palingan ieu herap gitu Baren nepi ka dicarekan di udag-udag euy urang mah nih mantunya eta gatrik melatih psikomotor anak. Wah, fisikna jadi kan kapungkur mah kumagi aya engkle, aya ngaganong teh sanes kanten eta fisik murang kali otot teh kalatih gitu. Tanu salajengna parogi sadayana di dieu teh aya nu disebatkeun bebentengan, disakeun bebentengan. Bebentengan di dieu teh upami urang Ciawang mah nyebatna teh baren. Gitu, baren grup teh itu sareng grup teh dieu kitu nya wah lompatan dugi ka akhir nanti panginten ngagolkeun teh kitu ku jalmina tah eta. Kayang kaalaman baren kaalaman kene kitu. Tah eta panginten disebatna teh bebentengan atanapi di urang mah baren. Anu salajengna tah dina baren ieu teh panginten sami ieu melatih psikomotor. Melatih psikomotor anak kumargi ieu mah merugikeun kecepatan, ketangkasan dan strategi. Tuh, nya Strategi kolot urang mah nah strateginya kenapa? pokoknya Tadi strategi dia makan percintaan. iya mah muda mah tuh dah gitu ceritanya itulah gitu kayak oke wihan jajapan deh berangkat aduh tah panginten aya oge parogi nu katujuh ieu mah pasti upami ka kuping ku urang teh asa nyeblak teh. Naon anyang-anyangan. Anyang-anyangan. Eta Nyeblak. Sabena seberiji. sesebelakan. Wan kangge ngomong kape teh jadi tuangeun mah kitu nya. Tah panginten di dieu teh anyang-anyangan teh di dieu teh disebatkeun teu istri teu pameget. Kapungkur mah anyang-anyangan. Dina anyang-anyangan teh melatih karakter anak teh. Melatih karakter anak dalam
ngawangun rumah tangga. Wah, kan aya bapaknya gitu aya. Lain baheula kayaknya. Aduh, Gusti geus kitu baheula mah. Jadi tah upami di PAUD teh ayeuna di PAUD, di TK, di RA eta teh didamelnya mata pelajaran. Pola pembelajaran. Dina aya namina teh naon upami bojo simkuring mah skematik. Nanti karakter teh naon lah. Melatih karakter lah gitu. Jadi sok cenah nyobian janten bapak, wah kan gitu. Janten ibu tak eta. Janten kapungkur getos aya di kaulinan urang teh nyaeta anjang-anjangan gitu. Ieu mah anjang-anjangan teh dugi ka ieu ngos kawin kapannya gitu. Dugi ka di dodokteran, tudamang gitu. Gusti teh mata Paupana jigana naon palaina teh milihna teh janten dokter. Aneh seur anu sumpingan teh nya gitu tuh karaos naon mah eta teh kacipta teh pas di parios teh obat teh daun dibungkus dituang cenah sadinten 3 kali Pantas sidik jarina. aduh euy tadina anjang-anjangan ieu oge parbisadayana hiji ngelatih karakter anak supaya bisa menjiwai seorang ayah, seorang ibu, seorang anak dan profesi lainnya. Matak di dia panginten dugi ka tidak hanya dilakukan oleh perempuan, bahkan laki-laki pun sering mengikutinya. Nah, gitu. Eta janten dina anjang-anjangan teh di dia teh hiji eta mah berkesan pisan teh nya. Eta mah janten hartosna teh pas pisan tadi galau gatri sanes eta mah kana fisik tah budak. Terus panginten ieu kana karakter kan kana karakter penjiwaan sanes kanten kitu eta. Tah eta salah sawiosna kaulinan budak baheula. Atanapi kolot ayeuna gitu. Kang gitu nya modai gitu. Lain ai baheula sok anyang-anyangan. Oh, sapiluan. Kapan kami mah tadi habis dibaeut. Dugina kapan ai di palihan ditu mah dulur urangnya di palihan Jakarta Betawi kapan aya geuning laguna teh nya. Kumaha teh anu cinta-cintaan nih kumaha teh teh poe deui. Jamal Mirdad geuningan. Kumaha apa ceng teh geuning? Neng ayo neng ta eta. Ayo main pacar-pacar eta. Itu juga gitu di batur oge aya kitu eta lah. Neng, ayo neng. Ayo main pacar-pacaran. Tah ayeuna mah geus teu main pacar-pacaran deui. Langsung ieu budak ayeuna mah. Awon euy. Lah, teu aya jepret wae. Kitu bagaganya. Alah. Aduh. Ini dia kata ieu rencangan simkuring di sisi ngarerepe we. Kang Bubuk mah parantos ieu. Khatam juga gitu mah. Aduh. Wilujeng mancen oge di dia Neng Sri nya Teh Sri di kompak terus penginten Apahmi Mang Ukrun oge di palihan deudeu sareng seurat kitu eta. Tah teh ayeuna rehat heula ieu bade narosan. Bade naros ka teh. Naon cenah naros ka teh tah ieu teh. Panginten ka teh teh bilih ieu kirang tadi. Panginten ka teh teh kusim kuring ningali profil nanti aktif pisan tanya teteh aktif panginten di sanis kanten kegiatan kegiatan publik pokok namanya kegiatan publik sim kuring ningali dinten ieu oh teh ilmu di anu isu nanti di anu lain ieu kan capek cek urang teh tah panginten teh tangtosna teteh gaduh misi lah gitu gaduh misi panginten imam misi secara pribadi teteh anu sok di damel naon Little misi. ngolah ketekalangan kusim kuring Bareng. tanya Apa ada tatuan warnanya capi? Little misi udah jadi taros gitu. kayak apa orang banyak aduh apa ngomong orang tak gitu teh lah naon kegiatan teteh teh anu sok kusim kuring ketinggali di publik wae lah gitu sanis kanten teh naon kita
kegiatan naon kegiatan biasa bae. Kapan aya Kegiatan mah panginten cari dinten. Kitu teh minarian eusi dompet. Bukan. Utami mah tadinya. Utami nama upami anu sanes-sanes nama eta ngabang-brangkeun. Ngabang-brangkeun gitu nya. Ngabang-brangkeun sareng anu rada manfaat. Laras. Karena positif. Mudah-mudahan positif. Terus Udah teraskeun itu teh kayaknya. Pilih iklan, ayo sebatkeun mah kumaha teh acan sasaliman. Oh iya. Bukan mah. Nah, cenah teh Yuli ieu iklan kitu nya mah nya. Tah, gitu. Kitu we nya, panginten di salah satu komunitas gitu eta. Tah panginten teh ayeuna eta aktivitas teteh panginten di misi pribadi teteh nya. Itu terus panginten utamina mah pasti tangtos aya dina jalur positif. Jalur positif terus panginten utamina tadi sami penting kuring oge katanya. Kaditu teda sami milarian si dompet kitu nya kanggo kiswahna pangkas keluarga. Tapi hoyong mah paopan hoyong teh hoyong gitu cita-cita mah. Tapi do kairaha. Hoyong aya rumah singgah anu murang kali anu mungkinna ngembangkeun sagala rupa kreativitas murang kali anu mungkinna kadang-kadang di bumi mah teu kalieu. Laras pisan. Da ieu murang kali upami di bumi teu tiasa teu tiasa mengeluarkan sagala rupi teu di bumi, kadang-kadang di luar. Kadang-kadang urang teu terang di bumi teh budak tiasa naon gitu kan nya. Upami di luar urang kali geus tiasa kitu kieu kadang-kadang kan mun dina imah tempat curhat naon sagala rupina mungkin anu tiasa tapi duka diirahannya apa. Mudah-mudahan we urang mah. Dunia kita saya gitu. Mudah-mudahan upami cuman baca nya mudah-mudahan. Tah panginten eta ge teh salah sawiosna sim kuring mah pada khususna. Jadi kamari kami tos terang-terangannya. Itu utamina kana budaya teh ayeuna nya, utamina kana budaya. Eta mah naha budaya anu aya di dunia pendidikan gitu. Terus panginten anu utamana seni budayana. Sim kuring mah hoyong bentang ngangkir kana ieu waktos mah nya gitu ti pamarentah. Sapertos kieu apanya abi ngaieukeun. Sapertos ayeuna abi waktos di kota kan karena komunitasnya. Komunitas berbagai komunitas gitu. Jantan komunitas anak jalanan seperti kumaha. Tapi mungkin upami ku urang diarahkeun sagala rupina. Mungkin manfaat jantan aya kanggo bekal kanggo anjeunna. Sapertosna aya wadah gitu nya. Jantan mah anjeunna seperti kumaha anak jalanan anu tapi upami panginten anak jalanan tiasa untuk diarahkeun ieu budak teh bisa ngenang. Iya budak teh bisa bisa ngagitar, bisa naon da saperti kitu nya. Jantenna panginten wadahnya. Kedah aya di wadahan. Mau di wadahan. Di wadahan kan deh. Pernah digular-gular tempat punya. Beli di wadahan. Kedah di wadahan paceng. Di wadahan paceng. Dibengkeut nya teh tah sapertos kitu. Janten anu panginten anu matak bingung teh wadahna kitu nya. Desa di pangker ge kumaha geus wadah teh. Eta mah tugas sanes pamita tadi mah nyariosan kalami itu di dieu teh ngantosan teh ka mana sur abi teh kitu teh aya we. Di dia mah bukan pambeget tumpul teh. Jadi pemberantak we kitu lah eta. Tah teh ayeuna panginten mudah-mudahannya pamaksadan teteh teh sok sanaos iraha dugi. Irahanya sawios. We panginten. Mudah-mudahan nu penting mah urang mah tos leumpang teh nya. Tos mengupayakan saniskan kena ka kitu eta. Anapun panginten dikersakeunana mah mangawe ka Gusti kan itu eta. Sareng panginten utamina mah teh dina budaya ya teh. Saur teteh lah. Teteh panginten ka ditu ka dieu perjalanan, aktivitas nu tadi teh bahkan salami ieu. Sabaraha persen anu katingali ku teteh gitu. Anu masih keneh naon teh respon keneh gitu karena budaya Sunda pada khususna gitu. Alhamdulillah upami ningali ai kapungkur nya. Kapungkur ti Cigalontang hoyong tiasa Srimpi tari topeng sareng sagala rupi nu kaalaman ku teteh nya. Tebih heula dugi ka Ciputri perjuanganana sagala rupina kitu nya dugikeun ka hoyong ka Tasik ka jalan itu tuh jalan naonnya
jalan-jalan rumah sakit dugi kadinya hoyong kikituan teh aya-ayana mendingan gara rampil Gampil nya gara rampil teh ku seueurna seueur sapertos namina teh sanggar-sanggar gitu nya da anger keneh bae murang kalih ge upami murang kalih ti alit ku urang teu diperkenalkeun panginten ayeuna ti alit urang hoyong neleng-nengkung sapertos kitu nya sholawatan anu di benak anak teh sholawat tos lagu apa yang gunaon anu ku bunda kapungkur di tah emut kana neleng-nengkung kana naon sapertos kitu jantenna keukeuh nanamkeun ka murang kalih keukeuh kedah ti alit ayeuna kedah aya heula panginten ti sepuhna Nah gitu muat. pangajak gitu nya pangajak ti sepuh anger gitu kadang-kadang teu sadarna oge kadang-kadang urang kali nu hoyong atos aya tekadnya lida reueus ka neng Pak Mohon. Pak Enhet Putrana Kang Eng mohon alhamdulillah gitu. Gusti alhamdulillah mohon kitu na Tah panginten teh harapan tetehnya, harapan teteh utamina panginten pituin orang Sunda nya, pituin orang Sunda pisan ka kuping ku sim kuring we panginten. Kanggo ayeuna lah gitu. Harapan kanggo budaya Sunda pada khususna tetehnya. Kanggo harapan panginten tiasa didugikeun atau kepala lagi aduna pingke ka ditonton usaha gitu manawi khususna hoyong kumaha minimal harapan teteh karena budaya Sunda pada khususnya gitu kata. Cing. panginten ai khusus namanya anger tetap di lingkungan sekitar heula nya urang teh lingkungan sekitar panginten sapertos kieu sapertos aa teu kenging pelit ku ilmu Leres. panginten aya raina atawa napi aya rencangan saha anu sahanapeunana aa tos kedah janten engke teh aa tos mogok tos capek teh tos aya panginten kitu nanya sapertos bapak teu kenging pelit saha wae engke teh bapak capek teh jang sok heula pangintennya aya we ajakna nu hese teh Utamina mah Mang Oday. Ieu teh hiji. sanes pelit asa kana artos ya ada nya kana abi mah kana artos Sami oke sami. Tah Mang Oday teh hiji-hijina teh ngomong gituin urang Ciawang anu tiasa kacapi. Mata urang labina ting udah hiji. Urang di air keras ya. nya teu kabayangnya Nya tante kabayang ulah Ulah dikubur sama yang mawat. ulah dikubur sama mawat ya. teu kabayangnya Teu kabayang teh. penerusna kitu nya Nya utamina sapertos kitu. eta anu kedana ke urang naon kamurang kalih kamurang Teh kalih abi dia kabarnya. mangga Da ngarona masih leungit. mohon sareng awetan Itu rokona. Lanjutkan Teh. pangajak paintennya pangajak sepuhna pangajakna ditatangi atau kadang-kadang bakat murang kali kurang api-api teu di kumahanya teu ditinggal padahal kan oh berarti budak bakatna kana anu gitu sedangkan orang tua sendiri kadang-kadang henteu untuk ngeh gitu kan nya da murang kali mendingan motahna teh sok di luar gitu kan nya mun ieu na teh sapertos kitu keterangannya sepuh mah kumaha kitu kapungkur ge kitu oh kitu nya upami di bumi mah api-api kumaha kan di luar mah nyanyi teh di sakola mah nya sapertos kitu teh di sakola mah ngiringan anget teh ngiring dugikeun ka uih teh ngalemprah jadi nu kieu kadang-kadang sepuh kita terangannya Teterangan. budak urang aktif gitu di sekolah mohon gitu aktifna jantan ujug-ujug nah budak bisa pidato tah sapertos kitu upami nuju perpisahan nah budak teh bisa jaipongan iraha tah sapertos kitu jantena emang tidak semua apa yang anak bisa tuh ditinggalikeun di bumi gitu tah teh sim kuring mah bari nitip pesannya ka teteh teteh mah balana loba teh ya biasa balan kongko tapi panginten sim kuring teh ieu teh sareng rekan-rekan kariling lingkarnya sareng rekan kariling lingkar teh nya namanya sabaraha sasi Kang Eng nya urang teh ieu teh kikieuan panginten eta mah ti sim kuring teh kieu nyuhunkeun pangdugikeun kitu ka kasawe teh nya ka imohong gitu lah eta salah sawiosna panginten aya sim kuring teh niat teh teh Desa Ciawang itulah Desa Ciawang teh ngageungeun Desa Ciawang khususna teh hoyong dijantenkeun nya sentral budaya
Kumargi naon kumargi khusus kompak mah komunitas pemuda Ciawang anu diketuaan ku Kang Ikil gitu eta pantang sadesa Ciawang wah partos ngajomantara teh kompak teh mumpanginten gitu. Eta sanes wartos, sanes wartos. Tah mumpanginten sim kuring sareng rekan-rekan gaduh potensi. Kantun panginten para inohongna sanes kanten gaduh naon tah eta. Itu serna paceng. Panginten. Ya panyungkeun teh bae. Tidak salah. Tah ieu mah panginten teh ieu da aya paceng di dieu panginten. Mangga Orang nyari saya Namun ya gitu gitu. mangga kapayun paceng. Urang Bade kertosan didinya kan bade kumahanya. di dia mangga atuh sok. Mohon Ini urang ngarona paceng. Saya dapat di dia kan. Karena paceng. Ngariung di dia. Apa di dia? Da ieu teh paceng teh mentan kusim kuring ketinggali aktivitasna. Wah, moda ieu. Kancad kincit pokona. Geus ngaluwihan teh hiu ya tuh ieu mah kancad Seserepetan. Paceng. Mangga paceng. Nah, ieu paceng. Iya. Api-api we di tuh kieu. Paceng. Wah, ari ngadang geus serepetan sok inget ka. Seserepetan. Sok inget ka Mang Hen. Aya ada ya. Sanes Kang Engeng ieu. Kang Engeng di ditu di Cikeusal, namina teh hen serepet. Geus serepetan kana motor lagi. Tah Paceng gitu, pamitan sim kuring teh. Jadi ieu sareng rekan-rekannya. Kumaha Paceng lah, intina mah panginten kabupaten urang lah. Karena budaya teh juga kumaha manawi gitu teh. Tah modal katanya. Jadi aya loba tamu mah sim kuring teh biasa. Tamu nya. Kang Engeng mah tim kreatif sing sering-seringan ngelem tamu. Siap. Nah, lanjut Paceng manawi kumaha? Perkawis seni budaya Sunda di Kabupaten Urang Tasikmalaya kumaha gitu. Nah, gitulah. Punten lanu kasuhun sate acana ngahaturkeun nuhun ka Opay. Leres. Sim kuring sadayana kita ngahaturkeun nuhun. Teh jadi ngahaturkeun nuhun ge. Tiasa iring sasarengan gitu nya dina acara ngaronda anu diselenggarakeun ku komunitas pemuda Ciawang sareng Karinding Lingkar. Mudah-mudahan panginten ieu acara teh ngajantenkeun hiji wasilah kanggo bahagian tina ikhtiar urang dina raraga ngamumule kasundaan sareng kebudayaan urang lah panginten kitu nya. Anu mana panginten tadi kumaha sabenerna ayeuna kaayaan kasundaan kebudayaan di wewengkon kabupaten. Upami wewengkon mah teh ngeeho. Oh gitu. Sok ieu kirang rasten. Awal. Power namanya. Pelan. Ieu dibahas terus guys. Panumut sim kuring mah panginten Opay perihal nu dimaksud teh khususna panginten nya anu ayeuna katinggal ku urang sadayana di Kabupaten Urang dina setiap Salasa nya ayeuna mah diwajibkeun kanggo Salasa Jumat. rasukan mohon diantawisna eta panginten diantawisna eta. Upahingan sim kuring teh eta umi ka desa jeung Salasa. Lihat sim kuring. Eta teh panginten Salasa. Mohon diantawisna eta. Lajeng deui panginten da dicekap ku dia anggora suganana panginten. Laras pisan. Anu mudah-mudahan kapayuna teh panginten nyerepet teh. Tak mudah-mudahan panginten ku wasilahna acara ngaronda ieu panginten bahagian kanggo seserepetanana. Mudah-mudahan nya teh Yuli urang kolaborasi ge nya teh. Dan tadi ke teh Yuli teh kieu, duh tak can widi janda tak can disaweurkeun. Engke mah teh saweurkeun. Da upami pamancingna di zaman ayeuna ka murang kali kitu, kolaborasi. Leres. Bahkan pangintennya Pak Opay dina raraga seserepetan teh apa. Wajib kumaha? Saur tadi panginten cing kedah di mana heula ya ngalengkah na pinten kitu nya atanapi mohon urang atanapi
cara ngaliutkeun teh. Ulah aja papa. Power emang. Upami misalkan ya pangintenan dina raraga memperkenalkan Rajang Painten ngaguar atau nabi ngagugahkeun nya ngagudangkeun atuh kumaha ngagudangkeun ya ngagudangkeun seni budaya Sunda anu di ayeuna aya di urang anu mana painten kaayaan teh rada kaseretkeun jigana nya ayeuna teh seni budaya urang teh nah supados teu kaseretkeun painten nya urang singraikeun maksudna teh urang suaikeun pami ngayakeun pasanggiri dah seperti gitu ngayakeun pasanggiri kenang gitu tah ngayakeun pasanggiri bab kasundaan sareng kebudayaan urang dina hiji acara atau momentum anu berhubungan sareng peringatan kebudayaan atau nabi peringatan Hari Besar Nasional gitu sakantenan dina raraga supados ieu acara ngarona teh langkung menjawa barat lah gitu tanya gitu teh menjawa barat ya. tah hiji waktos mah teh Yuli urang kolaborasi nanti mungkin painten urang cobi dibahas pentingnya secara lanjutan Pak Opay anu mana pangintenan ieu kasundaan sareng kebudayaan urang teh kedah aya generasina kedah aya anu memfasilitasinya lajeng deui kedah aya painten aplikasina oge painten baik dina perjalanan secara kehidupan berketetanggaan sebagai urang Sunda lajeng deui bagaimana painten tetapi kumaha implementasi dina bab kebijakan anu aya khususnya di Kabupaten Tasikmalaya ulah dugi ka Dinas Pariwisata teh teu aya job padahal lamun mudah-mudahan saatosna salah sanyuna tah ke painten mudah-mudahan acara ngarona teh ngajantenkeun hiji fasilitasi atau nabi hiji wasilah kanggo ngakhususkeun painten kanggo dina raraga ngaguar, dina raraga ngamumule atau nabi dina raraga kanggo memfasilitasi para generasi supados cinta karena kasundaan sareng kebudayaan. Mudah-mudahan painten mungkin kerjasama ieu teh tiasa diwujudkeun dina hiji kebijakan. Anu mana painten ieu teh tadi teh ada urang mah painten di Jawa Baratnya. Parahyangan atau lebih paintennya Tatar Sunda. Tatar Sunda teh ya. Pangintenan ari acara urang mah da pangintenan nutus berjalan mah ngopi desanya painten teh Yuli. Ngopi pisan jeung nah painten dina acara ngopi desa teh anu ieu na painten ngobrol pimaslahateun keur desa. Oh manawi teh ngopi hideung. Tangke mudah-mudahan painten dina acara ngopi desa Kang Opay tiasa ngajanten ke atau tiasa janten narasumber khusus. Narasumber khusus secara tema kesundaan sareng kebudayaan. Anu mana painten dina raraga ngamumule teh painten sekaligus painten sosialisasi kesundaan kebudayaan. Ki urang cobi di ulem painten para narasumber kesundaan sareng kebudayaan anu aya di lingkungan Tatar Sunda Jawa Barat. Mudah-mudahan pangintenan para inohong nu dimaksud tadi ngaropi paintennya ngarona di dieu. Bukanina mah ngopi di dieu. Ngaropi ngarona gitu. Nah, gitu terus mah. Janten teu aya di da anu kaemut ku simkuring mah panginten Kang Opay para wargi sadayana dina raraga ngamumule seni kasundaan teh kedah sabilulungan suruh pemainnya dina sagala lajeng deui pengen kedah aya faktor kedah aya faktor anu ngarojongna nya dina situasi ayeuna mah dina berbagai hal anu mudah-mudahan painten para inohong urang teh langkung merhatoskeun gitu
lajeng deui paintenan para generasi urang tiasa kafasilitasi Nah, eta. utamina mah painten kasundaan kabudayaan urang teh langkung nanjeun. Nah, eta. Simkuring jadi emot Pak Ceng. Oh, Nyebat-nyebat inohong teh. Kapungkur mah inohong di bojong rangkongnya. Nah. Itu inohong di bojong koneng. eta painten hebatna Pak Opay. Ayo wae nya. Ayo. Kan dia tadi Sok ditransfer. poe. Ditransfer ke pepatah ke Mang Oday. Alhamdulillah paintennya Pak Opay ngahaturkeun nuhun tah ieu para wargi sadayana. Ieu acara ngarona teh hayu urang orbitkeun paintennya urang teras dijantenkeun hiji wasilah painten kanggo ngamumule oge painten mohon kanggo ngamumule kasundaan sareng kabudayaan urang painten ku cara anu enjoy anu santai gitu nya Bapak. Alhamdulillah paintenan ayeuna di Kabupaten Tasikmalaya neme katingal teh raksukanana mudah-mudahan painten kapayeuna Namanya salasa macukna. tah gitu. Rebo mah jiwana. Tah. Batina. Anu mudah-mudahan pangintenan Dinas Pariwisata Kabudayaan Tasik teh langkung seueur jobna gitu. Nah, kumaha diajak ngarona gitu. Seueur urusin teh gitu. Mohon. Dia diurusin. Mohon. Da Mang Oday teh kamari ieu upami corona teh Mang Oday mah gaduh hartosna PSBB teh. Kalau ku seni butuh biaya. Simkuring painten di atas nami wadia balak ngopi desa paintennya teh ieu urang sasarengan painten Bapak kapayun mah painten Bapak urang ulem painten para inohong dimaksud urang sasarengan di Nararaga Ngarona di Nararaga Ngarona anu utamina mah pangintenan ieu surtadi teh priyogi generasi kamu kapayun anu kedah di sosialisasi atau tapi diberikan fasilitasi painten ku para pihak anu ayeuna nuju gaduh kebijakan eta painten bapaknya Laras pisan Pak Ceng. Teh Yuli manawi agenda kanggo Teh Yuli dina tambihna kumaha kanggo schedule ngopi desa karesan di Teh Yuli mohon Masuk ngopi oge teh. Leres. Waduh. Malah jeung abi atuh ngopi wae. anjeunna teh painten anu sok tim penyusun. Pokokna mah sarikan disusun kok. Nah gitu painten Bapak. Iya. Wih ngararan opa. Pokokna mah saru paling raradutan gitu ya. Siapa Ceng lah katanya haturun Pak Ceng painten utamina mah simkuring teres pisan kasuntingan tentang utamina nu tadi teh. Entanya mudah-mudahan we painten ieu teh janten ikonnya nu langkung Leres. lega gitu. Tadina simkuring ngomong saukur teh tanya rada lega. Mun teu kenging sari saukur. Ngopi teh aya naon? Sa-Jawa Barat ngopi. Siap. Tah kitunya. Tah Pak Ceng mobil bae di dieu beh ngalaskeun kopi ditu mangga atuh tentunya. Mangga. Tah panginten parogi sadayana tadi tos kakuping tentunya mudah-mudahan ieu mah panginten berkabar gembira modal ke urang-urangnya. Urang jingan ka inohong tadi ka inohong di bojong koneng. Tah panginten parogi sadayana simkuring bade ngalajengkeun heula 3 deui ieu teh nya. Tina 42 tere kita langsung 3 deui katanya. Da kumargi panginten ieu seueur. Tadi dia teh panginten aya kaulinan urang Sunda teh salah sawisna ucing sumput. Ngan panginten kunaon nya dina permainan dina eta sok disebatkeun. Di mana Pak Teh? Biasa, abi. Biasa. Da ieu mah ieu api-api hungkul da sok we. Lajengkeun ngopi Pak Ceng nya. Tah panginten ieu teh ucing sumput namina teh. Ucing sumput mah di dieu teh panginten sapertos biasanya aya hiji budak anu jantan kucing, jantan hiji, 2, geus acon gitu. Acon. Leuwih ka 10 di atangna. Eta 10 beres dipilarian we painten kitu. Oh, kira-kira. Nah, gitu. Keur semat milarian batur, tadi dia painten di hongkeun we nya eleh tah. Eleh deui. Sok emot cenah eta teh. Kumaha? Sok anu disebutkeun Juli. Kan nya eta teh. Da Naon boga eta teh nya? eta teh painten naik kapungkur maki eta nya
Ya bener luhur genteng supaya harusnya masih kene ameng gitu nyarek tuh teh. Panyarik oge eta teh kitu. Tah, teras panginten di dieu teh dina ucing sumput teh, Pak RT ieu aya pesan anu tersimpan di dalamnya. Naon can di dieu di teh? lubuk hati yang paling dalam. Mohon aduh. Aing teh ieu masuk kieu wae ya. Sok terngiang-ngiang eta gitu lah nya. Tah, naon cenah pesan dina permainan ucing sumput teh? Dina permainan ucing sumput teh di dieu teh ngajarkeun hiji budak kudu apal lokasi. Lamun dina strategi mah kudu apal medannya. Di mana jurang, di mana ieu kitu eta. Lawan ayeuna GPS nya. Tanya GPS ayeuna mah kitu. GPS kayak tanya anu dina HP teh gitu. Nah, ieu di pertemuan sok eta wae. Mohon sok. Namun cenah hiji di dieu teh ngajarkeun kudu apal ka lingkungan. Di mana tempat anu memang bisa dipakai nyumput, bisa dipakai sanis kantan. Jadi dipaksa budak teh mengenal, ngabayangkeun gitu lingkungan sekitar gitu eta. Matak gitu. Anu kaduana barudak eta teh diajarkeun iraha waktuna lamun ceuk bahasa mahasiswa mah timing yang tepat gitu. Tadi dia pengen diajarkeun dina ucing sumput. Iraha waktuna urang ngahongkeun teh kan gitu. Ketika nu ngajagaan teu aya tah eta diajarkeun ti alit keneh kalau dina urang Sunda mah panginten belajar strategi mengenal medan perang sarisankan kitu eta. Tanu salajengna parogi sadayana di dieu teh aya oge permainan hahayaman jeung cacareuhan. Kitu Kang Eng. Aya hayam teu aya. Cakup. Ayo. Cadel deh. Aya hayam teu aya kitu. Tadulika panginten eta. Cileuk. Eta mah naon-naon nguriling pacepang-cepang di lebat anu janten hayam, di luar anu janten careu kitu nya. Di udag panginten sanis kanten teh eta anu nguriling jalmi teh berupaya untuk menyelamatkan hayam. Lamun careu keluar hayam masukkeun kan kitu eta. Eta mah ketangkasan sami. Tah kitulah panginten. Salajengna di dieu teh aya permainan congklak teh. Tah, dina congklak mah ieu teh hiji melatih daya ingat. Nah, daya ingat anak. Anu kaduana panginten di dieu teh berhitung. Tiasa tina papan atanapi plastik yang dibentuk dengan 7 kali 2 lobang. 7 kali 2 teh kumaha? 11. Oh, 14 lobang gitu nya. Sajaja dengan 2 lobang yang lebih besar di kedua sisinya gitu. Eta teh congklak teh. Pokona sim kuring ge kantos asana teh kantos dugi ka panginten kuresepna congklak eta di barudak Sunda, di kaulinan Sunda teh dugi ka tos aya ku plastik nya. Ku plastik eta teh kitu. Eta congklak. Eta teh ngajarkeun panginten daya ingat anak-anak, terus panginten berhitung. Nah, berhitung anak-anak bisa digunakan oleh batu kecil atanapi hajere. Wah, aya hajere nya. Ari ayeuna hajere aya kitu nya. Hanya teh anu baruleutnya. Baruleut bodas nya gitu. Atanapi dieu teh kuku kanda kitu. Nu terakhir di dieu mah panginten permainan sumput beling. Tah, di Sunda mah teh mereka disumput-sumput kan beling oge nya. Anu sikat juga, Pak. Berlihan ya, Pak. Ari sumput beling teh di dieu teh panginten hiji permainan anu ngagunakeun beling, pecahan beling dengan medan dan area yang terbatas gitu pangintennya. Biasa orang tanya di ka mana cenah? Sakieu cenah. Jadi nyebuteun belingna teh di luar eta. Kudu tapanginten. Emut kana alhamdulillah. Ningali gambar. Kuning ningali gambar langsung emut sih beling mah kitu. Gua minta ningali gambar masih kuning teh geus poho sami gitu nya. Tah kieu teh sebut beling teh tuh. Tah palawargi sadayana nu mancong mah milarian we dina Google seueur gitu ya. Sumput beling. Tadi dia ge sumput beling teh permainan membuat pecahan kaca kecil kemudian membuat garis bulat di tanah
ukuran bulatan garis disesuaikan dengan kesepakatan pemain. Tapi kemana cara garisna kan gitu eta. Tah eta teteh panginten para wisadayana salah sawiosna. Mana cenah sesana cenah mangopae? Sesana mah ku parwagi tiasa dipilarian dina internet. Internet. Oh nya, parolong internetnya. Tiasa dipilarian dina internet mangga masih kene diabadikan ku internet kaulinan budak baheula kana ti kaulinan urang Sunda. Si abah anak. Mohon si Abah Google saya. Kesimpulan tina ieu para wisadayana, setiap permainan budak baheula kaulinan urang Sunda teh ieu teh teu ninggalkeun tapak. Jantan sapertosna tadi teh nya tos beres hapus arui sanes kanten boy-boya tos beres eta. Eta panginten pesana teu ninggalkeun tapak teh supaya anak incu urang teh henteu kumuluhur ku boga ku piboga kolot. Namanya ku kaboga kolot gitu. Anu kaduana dalam permainan kaulinan orang Sunda teh itu mengajarkan trik kognitif, afektif sareng psikomotor. Fisikna diajar fisik, diajar mental, diajar pengetahuan, terus diajar etika. Keterampilan. Sanes kanten dina boy-boyan, dina naon dibudayakan antri kitunya. Bieu tak kitu. Eta paintan para wisadayana nataan kaulinan budak baheula kitu modai. Ayeuna nu terakhir simkuring bade naros ka Kang Ayang. Kang Ayang teh di dieu teh paintan salah sawios anggota komunitas Kendanger Tasikmalaya. Gitu. Anjeunna teh paintan parantos lulus kuliahna. Alhamdulillah paintan ayeuna teh anjeunna teh menuju menggeluti perkenangan. Gitu, perkenangan. Menuju daleman leuwih. Daleman kenangan gitu ya. Kang Ayang, harapan Kang Ayang ieu khususna kanggo budaya. Nah, gitu. Mangga kumaha manawi Kang Ayang? Harapan daripada Kang anu sahanakeun Beras. sing karasa gitu kana seni teu kayak gengsi. Teu kayak gengsinya. Pamit teu kurang usaha deui. Usaha deui. Pamit teu ayeuna Iraha deui tah kitu. Kan anggar tungtung mah hidup persib ieu mah kitu. Wajib eta gitu. Para wisadayana Teh Yuli aya dugi geudeun deui atuh tanya manawi. Atos cekap insyaallah nya. Teh sabios teh. Di dieu mah ngarona teh urang Sunda mah lamun sarana teh resep gitu. Ulah serius kitunya eta di Sunda mah. Terkenal Sunda Sawokah teh. Tah panginten Pak Aceng haturun Pak Acengnya. Wah, Kang Eng ada pesan-pesan terakhir? Waduh, pesan terakhir. Wah, Moal. sieun Berarti lin terakhir nya. bisa katuluykeun. Kang Ubuk manawi aya? Tos teka. Pak RT manawi kumaha ya rona budak kita di sini tuh. Siap. Teka. Iya. Pas sentro ayeuna gitu. Tah panginten kitu perwisadayana. Iklan ngarona tah. Iklan. Oh, Ada iklan. tadi dia mau tanya, ya tim kreatif mah sok anteng ngobrol deh, gitu. Ngarona kanggo bulan Agustus, para wisadayana, pangitan kita nuju di godog perizinan, ulah perizinan maksud kumargi pangitan di Agustus ayeuna teh aya masih kene kebijakan nu teu acan rampung, nah urang teh sakumaha juga kapungkur kitunya orang ngayakeun acara resepsi segala. Upami jantan para wisadayana engke panten simkuring sareng rekan-rekan sarindikar bade ngarona live di wewengkon kompak. Nah, naon cenah judulna teh ke tema ngarona teh? Upami jantan mah tema ngarona teh The Veteran. Apa veteran? Para ngukur nih eta. Jadi dituluykeun mah. Biasa sok dituluykeun gitu. Ya. Naon The Veteran teh engke sakseni ku sadayana dina acara ngarona antawis kaping 17 atawi kaping 18 Agustus dina Raraga memperingati HUT RI ke sabaraha teh 75 lain HUT RIBI ulah sanes HUT RIBI tah panginten sakitu pergi sadayana ulah hilap engke panginten dina enjing tiasa ditonton ulang ieu dina akun YouTube Karinding Lingkar. Teu keng hilap teh urinya wakosan rencanganana kanggo subscribe lah. Sok ti karalai teh dibaca. Subscribe oge hurungkeun eta loncengna supados teu kakantun acara-acara urang. Naon cenah manfaatna upami subscribe akun Karinding Lingkar
sareng ngahurungkeun loncengna teh seueur manfaatna. Hiji urang teh minimal nyeteran we budaya-budaya Sunda. Sok sanaos simkuring ngabahasna teh henteu jero. Minimal diperkenalkan. Anu kadua, wah, seueur balad kitu. Nu jero mah nu ahli. Oh, jero mah nu ahli. Manfaat anu katiluna urang biasa silaturahmi dina akun YouTube Gareng Lingkat. Tah, anu kaopat mah manfaatna teh khusus kaos simkuring sareng rekan-rekan. Naon manfaatna? Tiasa ngadukung berjalanna konsistenna ieu acara. Hatur nuhun ka Teh Yuli. Kumaha aya ya? Serang urang ge tiasa kenal. Tah eta. Bisa. Terus pangitan di dieu oge pangitan simkuring teh ka rekan-rekan anu ngaco nuju ngajumantara eta ge bilih bade masihan masukan. Sapatos kamari hoyong dibahas cenah perkawis pamali tah dibahas ku simkuring teh kitu eta. Tah panginten palisadayana upami teu aya deui anu dipidangkeun dina umi ayeuna panginten urang tutup we acara teh nya ku lagu ngarona anu bade dicanakeun ku Teh Yuli. Mau TikTok deh gitu. Wah, simkuring mah pan biasa bener-bener cai teh. Hatur nuhun Pak Henhen. Sehat sadayana. Siap, sakatana urang tutup wae ieu acara ngarona ku lagu ngarona ti simkuring hatur punten. Pilih aya tutur saur nu teu kaukur. Wah, reka basa anu pasalia. Pilih aya basa nu ngabentur kana tukur. Ulah, Menyentang antara atau ngabelentrang kana tara. Ais. Hapuntenna nya kitu teh. Ti simkuring hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ngarona. Sampai